yang pramesti jagat nata Batara Guru ngahaturanan lingih Rasin Rada lan Batara Indra tungkul hamar keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor hiang watipati gun nirahangan di kalis manis lelai kedeh atralan pertela Kakang Panjin Rada Adi guru peputon kemangka daton semahen para dewa miwah para raja waya di marat capada pun kakang nampi karena pembagi kalayan unyuk sumanga atu aya pikir saenaon tansah diajang-ajang kupun kakang Kakang sangem nyaosan pancen ti selera panjenengan adik moal bade ngijing sila bengkok sinemah mangga gerak pedar bejer bias ulah bade didingding kelir genang siloka gerak pedar sacara basna adik guru aya pikir saenaon Ramati Waji Kakang Panjin Rada kaulah Purwa dihaturanan lingih kaulah teh memang aya hal-hal anu bade didugikeun laras mangga nyaeta ngeunaan pribadi kaulah dina waktu ayeuna asa gempeur nu taya papadana hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon kitu kaula teh rek digugat ieu sawarga Maniloka nyata Kudawala putrana Kakang Semar Badranaya amoing ari anu jadi ruas teh naha saha dekengna ieu Dawala sabab Pandawa kabeh kresna oge eueuh nu mampu ngahalang-halang Dawala nepi ka negtreg Dawala ayeuna teh geus nyurung-nyurung lawang sela menangkap malahan geus abus ka wewengkon sawarga Maniloka dek nepungan kaula sedengkeun kaula teh kapan masih keneh panjang lalakon ayeuna kari-kari rek digugat ieu kalungguhan jeung karajaan kaula Kudawala lamun teh mah Kakang Semar anu jadi dekengna kaula teh hanteu meureun ieu sawarga teh bakal kapasrahkeun ka Kakang Semar Badranaya Kang wah sakitu naha araranjeun sararea rek ngantep kana ieu pasualan we cara meneng-meneng Gusti petengah tinira petengah Solendra salen pawarna salin pawarna eka Lusi lan paingan iri hartosna gunung Lusi cacing paingan nyata teh sangka sarbuk sangrang jamu eta si Dawala eta wanian manehna rek ngaguga sawarga nah boga kakuatan naon ari soal si Dawala mah moal sakumaha kakuatanana ngan lamun urang ayeuna digugat ku Kakang Semar lamun Kakang Semar turun tangan dek kumaha ngomong jeung kumaha pipetaeun dek nyieun alasan naon cobi gali kumaha atuh upami urang neangan sara we milarian sarana ayeuna mah urang hadang heula we si Dawala sakuat tenaga dewa mertahankeun gerabra
gera laksanakeun mentas supaya Sidawala dihadang ku para dewa bejaan Batara Sambu, Batara Bayu, Batara Brahma. Saya malah kepung wakul buaya mangap Sidawala malahan seredkeun kaluarkeun ti sawarga lawang salapat tangkap tutup ku anjeun. Saya rampung daud tutas pangandika amin. Patan dirakaton mewaspada merah takon ada tumarangan pada tumarangan waspada dirakaton pada tumarangan terus kena bihin pinasti tersayang Dawala astra jingga parantos ari di wongkon sawarga. Dawala naon mung balik deui aing euy ka dunya betah aing di dieu kun bae eueuh nu ngaku ge di dieu aing rek uline di dieu mah hardang henteu tiris henteu jigana sare teu disimut oge geunah di dieu euy kembang-kembang warna-warni di papaya semalar pantes cur-cur sai nu harerang jigana wae ngagelehe di dadara maga ge ngeunah di dieu kieu jeung eueuh hiji runtah nu katempo ku dewek nyan paingan dewa sararehat geuleuh disiplin batur mah lumatak hirup kudu disiplin ge kitu paingan siling hayang ka dieu nya teh we deuleu dola hayang ka kawasan dari di muka teh bejana cenah loba nu digodog dinya urang tinggalian bisa aya badaya urang nu kudu disiksa lah tiis dingin paripurna teh ieu macak di dieu dek ini kadunya ke dek salat nyaan aing mah aing geus kieu mah nyaho bener geus yakin ku sorangan dari sawarga teh ulah ceuk beja wungkul si horengnya euy kudu yakin ceuk diri pribadi ai beja mah kadang-kadang beja ngaranna ge beja ai beja mah sarua jeung mudah-mudahan ai mudah-mudahan teh apan melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teu buah teuing moal aing mah hayang balik deui ulah geus di dieu bae kan disebut kanikmatan deuleu jauh keneh teh ka tempat eta teh puguh we da ngaliwatan heula karaton Bale Mercukona can ka karaton Kahyangan karaton Himawat disebutna karaton kasucian omat lamun diparengkeun abus ka karaton kasucian dirinya mah ulah aya dir saeutik oge ka batu aya mamala nu teu hade sing bersih hate teh nah da aing teu kotor kasaha dewek sok benci ka batur
ku ngaku bersih diri sorangan oge geus ngaku diri bersih teh ulah polos ulah aya nu diaku naon-naon oge moal naon kitu dewa urang asup dieu kumaha kuring we heula anak tuturkeun ieu narada lan para dewa lumungsur dateng arsa dawala saha walah sia dewa dulu monyong sia ngamek kere balik di buru-buru cicing mana dasar wa dewa ye na dewa naon ari sia ha dewala ayo euy ulah kaget teman datanera ngate mane pakulingan rana pakulingan rana datan nira tangan demane pakulingan rana dewa-dewa samya prapta dewa-dewa pahagda prapta ya aduh anjir muni syara rehat bro jeung di dieu mah kawas nu saumur jelema teh nya papak sarua teh ieu euy kawas nu dijurukeun barang kawas sakemar bagea kakang dawala bagea hang bagea dawala sumuhun nuhun kulan wilujeng tepange kalian sembah kapihatur sih nuhun sepot cager daek lah bisa maneh mukakeun lawang salapat tangkap kan bisa mukakeun lawang selama nangkap da ada mukaku sorangan sanes ku abdi da teu kungsi dibukakeun ku abdi jauh beraya kulan aya saha nu mukakeunana duka atuh hidang sorangan ku ulas asihna Gusti panginten lawang sawarga teh muka tapi nutup tapi muka tapakuraneun wungkul ieu jeung saha maneh teh ka dieu duaan we kulan 2 ekor darah ramang sadayana urang dieu datara gering urang dieu mah sumuh nuhune kulan aya naon maneh datang ka dieu aya prayogi ka Mang Otipati Batara Guru maksudna sun hoyong tepange sareng Batara Guru Raja Triloka hoyong anjang sono hoyong silaturahim abdi teh amatir di mana teh euy aduh sugan dari peut lain suara rapetnya coba gerak pedar bejer beas ulah diding kelenggenang siloka gerak pedar satara basna aya naon maksud jeung tujuan maneh kok ngomong prak nyarita terus terang pokoknya belak-belakan moyong naone kanya lah sugane kebae lah diberi sameliara di balik dewe cicing terjadi ukuran kitu mah
terjadi ukuran duit numpuk harta kekayaan anu loba tematak jadi sugema tanpa hirup dibarengan iman takwa abdi teh aya taroskeun kula naon margi di dunya teh seueur jelema nu nyembah ka dewa ai dewa pangeran lain eta nu rek ditaroskeun teh kitu kula nanging ulah nyanyak abdi mengantar wungkul ka dieu teh jadi seueur anu nyembah ka Batara Guru kulan ta ai Batara Guru teh pangeran lain nu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka lain da wala talamun lain Batara Guru ka saha mangeranana jeung dewa-dewa nu di dieu ai mangeranana dewa jeung otipati malintang tika nu kagungan urang we da wala saha nyatana Allah jenenganana Allah di mana teh Allah teh ulah ka mana karep jalu ngomong teh ai Allah teh bisa disebut di mana margi sabab murtad maneh lamun nyaritakeun Allah di mana kapan saat sana urang ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kudu diibadahanana heueuh ngan ulah dicaritakeun di mana-mana margi sabab Allah mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa jadi Allah mah teu di wetan teu di kulon teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa atuh meureun hukumna eueuh nu kitu mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di tengah teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa hukumna mah eueuh nu kitu teh heuh geus sama dinya atuh ngabuntut bangkong keur kuring aduh sida wala nepi ka perbah dinya sapek bebarengan jeung Abah Didi sia jaduh dewek ke bebarengan yang Abah Didi tingkat belet dewek mah jadi cek mana Allah teh Allah mun kitu mah lain eueuh da wala ulah lain eueuh tapi aya Allah teh aya bisa nganyatakeun ayat di mana anjeun kanyataanana moal pati-pati damelanana lamun eueuh nu ngadamelna jadi aya ari hukumna aya naon eta ceuk maneh da hukumna aya mah karaba karasa jeung katempo heueuh mana mana wa duh nyedak ieu sidawala masantren di mana ya cobi ayeuna saur ieu Mang Resi Narada cenah hukumna eueuh da eueuh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap hukumna teh ceuk itu aya di udag ngelam ceuk ieu teu di kulon di udag ngelam kumaha ieu teh dula naon teuing lamun ku ieu teh sabenerna ari Allah teh anegleng di aras anegleng di aras aya aras teh mana tempat nu pangluhurna jeung panglegana ti dieu ka mana upami hayang ka itu ngaliwatan heula langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh Sidratul Muntaha aras kaduna rop-rop tos ka itu teh acan nah tuh acan geus bisa nyaritakeun apan kudu iman wungkul urang mah jadi aras teh tempat nu pangluhurna jeung panglegana nya jadi Allah teh di dinya ieu di mana kateranganana lamun anjeun can ka itu Ar-Rahmanu 'ala rasistawa Ar-Rahmanu 'ala rasistawa ieu hartina Allah anegleng di aras nah ada Allah mah sanes Ar-Rahmanu maka dihartikeun Allah sagala eta dina Ar-Rahmanu
sing sok kayaknya ar-Rahmanu ala rasistawa dawuh lapan Allah dinya mah korehan nah dihartikeun Allah anu geleng di aras kapan ar-Rahmanu teh Allah tuluy lamun Allah ar-Rahmanu lain nya heueuh lain cek kuring dah hayang dinyatakeun hayang ai ceuli naon ceuli mah ieu eta mah barangna kuring mah nanyakeun teh ceuli ai kitu ceuli naon ai ceuk maneh naon ceuli teh ngaran heuh ngaran anu mana ngaran ieu nu rebing ai ngaran anjeun saha Samu ai eta ceuli saha ceuli Samu heuh ai ceuli mah ceuli Samu ngan Samu lain ceuli mobil teh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu nu rebing ceuli saha eta ceuli Samu eta teh ceuli Samu heeh ceuli mah ceuli Samu ngan Samu lain ceuli ar-Rahmanu mah nya Allah ngan Allah lain ar-Rahmanu nah Allah dihartikeun anak lain di ditu da ar-Rahmanu di dinya mah maha murah grapek pecakan eta teh dalih teh pigaweun lain nuduhkeun di aras pigaweun kumaha maha murah hayana di pangluhurna grapek nyaahan dedeuhan ulasan asihan murahan ka batur bakal diangkat ku batur teh di peringkat pangluhurna anjeun bakal dihormat buktina Rasul Pangeran Muhammad kakasihna modalna teh nyaahan dedeuhan ulasan asihan dicaci dimaki dikitu kieu ku batur dipake sobar nepi ka diangkat ka Sidratul Muntaha waktu audensi jeung anjeunna lamun ngahartikeun kudu puguh da ngaruksak anak buah hangkena nyasarkeun ka batur seleing teuing da ieu mah semestinya nyaona ge oh tamatkeun ya naon ari sabenerna Allah teh aya di urang kumaha rakat jeung urang nah maka jeung masyarakat lir upama gula jeung amisna lir upama uyah jeung asina kateranganana wadahnu aqrabu ilaihi min hablil warid urat beuheung jeung beuheungna masih kena antara tapi urang jeung anjeunna geus wantarana deui jeung naonana naon jeung naonana apa cek si lain tadi nyaritakeun lir gula jeung amisna lir uyah jeung asina ari urang jeung Allah jeung naonana teuing atuh jeung naonana wa teuing atuh nah ngabuntut bangkong ieu dewa teh paingan kahanapna ruksak da di dina ge barareku kieu si horeng agama ukur dipake kedok ku si lain dipake meungpeungan beungeut ku sawe ku si lain nepi ka tega nganyari kanu leutik tanya waktu dihanap rakyat kakan didengke ku perekonomian hukum geus teu adil bongan di dina sarumogol kabeh dola ulah leuwih teuing dola aing ditewakna geus sia cicing cek aing oge lamun miwil ka aing jempe ieu sia teh lanceuk aing teh cekek cek aing lain ahli nah anjeun jadi dewa teh pangeran ge geus nitah yen lamun nitah teh kudu ka ahlina can jadi ahli anjeun dewa wayahna diajar deh ka itu masantren deh ka itu oh sieu mah jas Islam atuh da oh atuh lamun teu kitu kumaha bener da ulah kitu teh mah euy wa bahaya ieu bahaya sidawala ilmu anyar ieu rek ngarobah sistem pradewa lamun kitu cara hayang kapungwa ku buaya banget ewak bahaya wadian teuing dewa itu teh
paduli teuing dek saha-saha ge. Astagfirullahaladzim dawala sieu teh meuni gawuh kasieun. Nah makasieun wani henteu kuring wasieun henteu. Heueuh ngan ieu mela anu leutik kuring teh. Supaya bener-bener adil dina kamakmuran makmur dina keadilan. Kabeh caritaan dewa teh di mananya karaya teh yeuh ngan ukur mengpedan banget ku sawe teh dipake pamini ngan ukur dina teori wungkul ngajar dogna teh caritaan nu aralus nu harade ngan ukur dijieun slogan wungkul tapi kanyataanna geuning kitu disedak mah bieu kabeh ngelai beungeun aing ulah dibawa cicing aing mung dibawa mah cicing. Nah, pala urang bareng anjeun sia mah pokal teuing aing mah. Dewa seuneu aing Brahma. Sok dewa seuneu dek dewa korek api ge. Hebat manehna. Iya. Hai. Iya. Hai. Woi. Woi, tuh. Edan teh. Woi, hoi. Woi, hoi. Woi, bahaya. Sidawala nepi ka kitu. Teu Brahma teh seuneu teh. Peureuk bari ngagebur hurung. Peureuk buleud maksudna mereka dapur careham sidawala. Ngan untung sidawala rikat ngalalapkeun sirahna dina gerakan mayat kemil. Plos atuh peureuk Brahma teh ngeplos anu kurgahkan angin. Brahma narik di peureukna langsung suku katuhuk langsung ka hareup. Maksudna merek nyusu tepus nonyokan nonyok hulu angan sidawala. Ngan orokaya sidawala harita munur salengkah ka tukang bari peureuk Brahma ditekep patrak anjing sia ceuk Brahma bari munur. Lamun aing jadi tukang dongeng alus euy. Ampun dawala. Nah, aya dewa seuneu epes meer. Hah? Silaing lamun teu ditiupan ti kajauhan ku dewek moal nepi ka kieu. Ditiupan ku dewek teh euy. Dewek teh lanceuk sidawala. Ya dewek mani lamun teu ku dewek itu wah geus nu percaya aing bieuna aing dek nyeun partai moal tulus manganding alus pisan lambang naga ceker hayam kumaha ayeuna aduh ampun dola ulang ampun iya tong sok ujug atuh iya lamun anjeun dina soal nyarita agama ujug-ujug ti popolotos sarua jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan jadi we abatur teh arapaleun oh berarti beureunan ieu dewa teh lemah keneh masih keneh kakungkung ku hawa nafsu coba lamun sabar tawakal rek nyontok ka Rasul seuing. Aduh, ujung atuh hirup teh.
somong eleh ngomong tipe pelotot nemongkeun kelemahan teh hah halo kali ampun udang ampun balik ya maulah mata ulah ngajago ka dulur dewek teh sidawala datang geding maneh tadi ulah dibawa berarti sieun hari ayeuna udah ayeuna bagus katanya sakti geding dulur aing teh mata ulah ngajago teh ieu teh anak Semar ai Semar teh lanceuk barakatak guru jadi dulur kene sih atuh ulah da moal mentak gede aing ka di kasawarga teh moal minta sa motoreun aing mah datang ka dieu teh aing teh hayang kabeli ojek na sia beli teh seuing teh waduh cing mikir atuh seuing teh waduh ampun ulah dikakawa ku sorangan we seuing teh boga proyek itu proyek ieu teh sakitu geus kabeli naon-naon teh teu eling ka batu sia teh bina-bina teuing teh waduh mikir atuh sia teh ya kapan anu leutik teh itu teh ngadaguan ya hayang walatra kumaha keadilan kumaha dina ekonomi murah sandang murah pangan teh hayang buru-buru ngasaan ayeuna di kakawa ku sia ieu gejolak sosial teh lain datang si lain gejolak sosial teh datang teh ti aing dengekeun goblok atuh sia teh mina ti waduh mina teuing sia teh geus atuh gelo sia teh mina teh aduh lumpat euy lah ai geus lulus ka karak dek nyisa itu we aing nunggu muntah aing mah aduh lah itu sih hareupan teh urang teh loba kene dulu batra guru leuwih sakti tibatan saha lah nah ada aya nu leuwih sakti saha cing saha nu kagungan aka jeung kuring umat euy di mana balik modek teh hayang kabeli motor teh ya oh cicing kena ya itulah aing hayang ojek nya nah hayang ojek aing diajar heula kana motor sing tapis aing nggak bisa kana motor kan teu bisa ngeureunkeun mungkul mundur bahaya kumaha lamun aya bejana dewa eleh ku sidawala mundur heula mundur ngelehan maneh keun uadek laporan adi guru akang nyagakeun beung tangan tek-tekeun suku genteng bloker bade sik-sik tidak maca dicacak di walang-walang sidawala teu tiasa mampu dihadang ku sarena para dewa paraun adi guru kumaha kang tewas nyawang kalamang bapak jajan kabiku meser kupat dilawon Papa jadi rekwasu pulang upat ke awan sidang raya para patban cisaranten lembur buhun samudaya kalapapan
Apunten anu kasuhu Cikurai gunung Cikurai Cikurai gunung Cikurai tempat neis moja gelis Menapa turai hati sepuya Menapa tadi abdi sok nangis Gunung Guntur jangan kaparapatan Amit kunola badewasur Milih serak kalepatan Muniruk terasa mana patina sabang kewatan Mua pamit yang kesenangan Tangguh orang hancuran Cikurai gunung Cikurai tempat niis mojang Muntak kurai handap puyaran indene Murapat kebi hati nangis Nelayak parampatan Kisaran telempur buhut Samudaya kalepatan Apunten anu kasuhu Sanes sejak kadang Udah dua hari deh Sanes baik kota sona Nakedap deing ngantunkeun lemah bener cocongan Jalan karaja galuh mapota kecosongan Kencing mabadi pajauh Pasir koja karapita Jalan ke parapatan Hadis janita Enjing mabade ngaturkeun Empang tadi palakan Horedas temong sadasnya Jelas orang gogonyakan Enjing makan pun waasna Meseragi saperakeun Dianggong menyeman sentuh Pamugi ulah dedepen Upami aditos wasu Ajami ngalak katapan Tadi bengketan awit kali Bilih amit tempat depan Pamugi ulah rek kali Kakang Panjenrada
gening huru harehoh sumpingna kaharepeun kaula. Adi guru popoton kemang kadaton semakeun para dewa sadaya. Sewu ulah jadi menulak sapundados duka. Kalayan pun kakang nyangakeun beung tangar teu-teukeun suku genteng blokkeun. Pada disik-sik dijen cai dicacak diwalang-walang. Mangga bobot pangayon timang traju abot enteng aya di salira adi guru. Wireh pun kakang tetiasa sagemlengna nyaosan kana naon rupi kapancen salira adi guru. Nyaeta pikeun ngahalangan dawala jeung astra jingga anu bade ngagunglat ka salira adi. Wireh sidawara teh sajabana tiga gunggat teh bade ngarubah sistem di sawarga meniluka. Naon anu dicaritakeun anak nu kadangu ku salira nu ka kuping ku akang nyaeta ngeunaan bag-bagan ilmu keagamaan. Ari kitu kumaha yen urang di sawarga teh ku sidawala rek diislamkeun dina waktu saena. Maka ajas Islam anu leres kakang pancobi geura dangukeun. Kinten-kinten pada ditepangan salira kuadi. Cobi minta supaya bere jalan we sidawala cenah abus ka ieu keraton Palimeret Sukunda. Aya waktos, aya pasihan. Ya, atuna sanes ditatadi. Moal panginten jadi huru hara heula. Kapan urang mah kadar ikhtiar. Saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteu reureuh angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ngan manusia mah ikhtiar wungkul. Kadar hasil jeung henteu nyaeta mah kumaha engke bae. Yap cenah ka dieu. Mangga. Dawala abdi turing geus ka dieu. Yap ka dieu. Aya widih yang watipati jagatata. Dawala astra jingga bagea sadatangna maneh. Sampurasun rampes. Kamera tangan teman datan merah tangan teman pakulingan rana ewu pakulingan rana datan merah tangga teman ewu pakulingan rana us kena tihin dinasti tersayang Sampurasun paman rampes dawala sampu maneot kulub cepot kulub
nuhun. Jadi duaan wae tara seueur saur ieu ge bubuhane ngicili kulan tara seueur batur abdi mah ai kitu ai mawa batur teh nyata sieun ngaliwatkeun batur ieu mah da abdi nyabak seuneuna abdi nu kudu tanggung jawab panasna nanging ieu teh demi kepentingan sadayana cager bapa maneh sae kulan inung maneh sae si gareng teu ka dieu nuju ngiangkeun eta hasil malawi jakanya ka Garut ka pasar kulan nya ngabanar tomat eta teh pun adi mah nya syukur bagja kumbayangan mang bisa panggih jeung maneh cepot dawala so iya di mah jajab pun adi bulan anu maksud pentingna pun adi abdi mah ulah cacanak aya naon-naon aya taeun sieun sia eta mah aya taeun gede pangabutuhna teh ngan lamun geus hasil hayang panggedena coba geura pedar bejer beas aya naon heulaanan abdi bade naroskeun naon seueur di jagat raya Pramudita wayang-wayangan di Marcapada anu nyembahna ka salira nya malahan salira teh di sakaligus dianggap pangeran anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina nah bener ai pangeran manusia teh anjeun tetapi aya deui sajabiti anjeun kaula mah makhlukna keneh dawala rumaos rumasa kaula makhlukna keneh dewa kawasa anu leuwih kawasa dewa pinter anu leuwih pinter ai wujudan kieu mah makhlukna keneh nah atuh lain dicarek jelema-jelema anu aya di dunya nyembah ka salira bayangkeun kumaneh lamun eta jelema eueuh sesembahanana naon pingaraneunana bakal leuwih jahat bakal leuwih ruksak manusia lamun teu boga sesembahan pribadina nah atuh lain buru-buru cenah dirobah hatena dawala bakal aya kaributan bakal silih bunuh jelema sabab di mana-mana jelema geus diancikan ku pamadegan lamun aya nu ngarobah sanggup korban ke jiwa tibatan karobah pamadeganana cing inget dawala di mana jelema geus kaancikan ku pamadeganana tur eta pamadeganana teh sok aya hasilna jadi di mana aya nu ngarobah teh sanggup korban ke jiwa malahan make jeung sarua we jeung maneh kapan dalih maneh oge fisabilillah ieu ya gaon ya sia kumaha geus kitu kena batu sia oh bener dawala ulah waka dirobah ayeuna keuneuh jelema teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan kunaon atuh maranehna cicing wae di dinya sabab maranehna keneh teu daek ikhtiar teu daek studi perbandingan geus ditemongkeun agama-agama anu liana kunaon teu dibaraca jeung teu ditalaah sanajan maneh oge perlu we mempelajari eta pelajaran anu jelema sok nyemah ka kaula nyata pikeun studi perbandingan keur kakuatan maneh ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh kumaha oh dawala euy bener euy pikeun ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh urang teh kudu sukri perbandingan ka itu ka dieu ayeuna ku dewa diayakeun Brahma dewa seuneu nyata sukri perbandingan teh batur mah ngabukti geuning dewa Brahma teh tadi nu digebugus ku dewa cenah heeh tapanai urang mah abstrak ai Brahma teh hartina seuneu ai dewa teh tukang seuneu saha malaikat naon ai nu Jepang seuneu
mode dewa bayu ay dewa teh tukang ay bayu teh angin tukang angin caja hongarana manehna mah ay urang mah pan geus nyaho Isrofil heueuh jadi seperti perbandingan oh jadi eueuh cacieun atuh lamun kitu nya heungan batur meureun cara nepi meureun ay urang di ulah boga rasa geus nepi dupi pangeran mangsaha anu salasna Pangeran kaula teh nyata Allah jenenganana leres di mana teh Allah nya ulah nyarita di mana sabab kaula teh nyaritakeun jenenganana dibuktikeun di dieu ge aya ai jenenganana mah kumaha ditulis jadi aksara disebut jadi suara ditulis jadi aksara buktina alif lam lam ha disebut jadi suara Allah ta eta dengekeun samoan pareta mah jenenganana aridatna ulah diteteangan sabab eta mah kauger ku pager laesa kamislihi saeun mual aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge mual aya anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge nya atuh meureun eueuh jadi bener Allah teh eueuh lieur aing jadi Allah teh eueuh lamun kitu mah bener manya kuring mangeran kanu eueuh kudu kadinya mangeran teh kudu kanu eueuh naonana ari Allah teh eueuh babandinganana Gusti tapi jadi teu aya babandinganana ari sifatna Rahman Rahim asmana Allah nupang akbarna ti antara asma-asma nu sanesna af'ana kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi maneh teh ulah neangan anu ngajadikeunana tapi pikiran jajadianana mana jajadianana heulanan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket diraraketan nu deukeut diradeuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gerak prak gerak panggihan cirina satangtung diri mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca tapi teu umaku hirupna salilana sumrah jeung pasrah kana kagunganana kena batu ya halus ai kitu jadi reug-reug aing boga pamimpin teh ngan lamun jadi pamimpin disedek ku aing teu bisa ngajawab enek-enek aing ge ku aing gede hati nama euy supaya ulah katipu we urang boga pamimpin teu cereug geus dibuktikeun mah ya maya aya hiji pamimpin salilana ukur mentingkeun diri pribadi anak konco-konco jeung kulawargana berarti teu nyahoan kana dirina sementara rakyat ruksak diantep agama ukur dipake kedok naon deui nu rek ditanyakeun cenah geuningan ceuk narada mah tadi cenah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa aya disedek teu ngajawab eta teh nya eta laisa kamislihi syai'un teh jadi maneh teh ulah mikiran anu ngajadikeunana da dicare ku itu ge ulah neangan kami moal nyaho pikiran makhluk kami we engke ge da balik teh ka kami deui asal ongkosna iman jeung takwa gugu parintahna jauhan cegahanana cenah make jeung wanah nu aqrabu ilahi min habi warid bener jeung naonana urang akrab teh jeung rahmatna jeung pitulungna
jeung awasna jeung dengena cinekna eta wujud teh jeung hirupna jeung rasana. Jadi anjeun mangan ukur kari ngagunakeunana teh kudu luyu jeung kahayang nu boga. Jadi eta panon teh ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana, ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Kari sakitu kumaha ayeuna konsekuensi mang salaku pamimpin ka rakyatna? Memang sakuat tenaga sapanjang mang kapake bari jeung jag-jag mah mang teh geus diwakafkeun ieu syariatna ka nagara jeung ka bangsa. Moalan salin ciluncat mulang udar tidak tali gadang. Moal benar ya. Cenah eta dewa aya nu salah wajar di sawarga aya nu salah. Boro-boro atuh. Ulah pemilih sistem, ulah dumeh ka anak, ulah dumeh ka dulur, salah tuntut. Adil hukum teh kumaha? Ya eta ulah cieut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Lamun salah perlu dituntut. Tah kitu kahayang teh. Adil ngaranna eta. Ngan ulah dipake slogan, ulah dipake teori wungkul, da buktina mah geuningan ngeunah hehe teu ngeunah heon. Nu ngampar-ngampar, nu nabeuh-nabeuh, nu lapar-lapar, nu seubeuh-seubeuh. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Sirod, nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Urang jieun camuk, urang jieun pecut kajadian anu kaalaman. Hayu ayeuna mah urang sami-sami ngarobah hiji sistem nyaeta supaya luyu jeung mekanisme oge luyu jeung aspirasi rakyat. Mang sanggup ngomeanana dina waktu ayeuna. Sanggup ngomeanana, sanggup. Lamun teu kitu nya tungtut ge bisa ku rakyat. Keuna naon rakyat nuntut hak rakyat. Sabab sapinuhna kadaulatan teh di tangan rakyat. Motor teh umat cicing motor we ngan dina pengkolan aing can bisa mengkolkeun teh. Tong alus-alus ting merekna memarjuki parantos kauninga rakyat keur engkak-engkakan didengke ku perekonomian kakeunaan ku panyakit ieu urang sararea pada ngomean numatak dina lebah dieu sok sakabeh waki-waki rakyat anu rek nyalurkeun aspirasina geura salurkeun mang mereka bebasan ngan syaratna ulah ngayakeun tindakan anu anarkis komo bari jeung ngaruksak harta jeung kakayaan anu aya oge pangwangunan anu aya sing inget sabab pangeran teresepkeun ka jelema anu yen karuksakan di luhur bumi. Tah dengekeun. Jadi urang teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Ngaruksak toko maledogan toko jeung sajabana lamun aya kate panuju datang nyarita. Bener kau memurika kulu punuk dek ngabiayeun pangeran teh teresepkeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi. Adi paingan jadi pamimpin atuh. Moal patos-patos salila jadi pamimpin upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan sareng permana tinggalan percanten akang. Saya konco-konco geuwat omean kabeh ieu. Naon anak-anak araranjeun tinakanana anarkis teh bawahan-bawahan anjeun can bener ieu dina ngalampahkeunana can jadi ahlina ngajadikeun anak anjeun dina waktu ayeuna ceuk batur rumah nyaeta nepotisme teh ari kitu nepotisme aya dua alternatif nyaeta aya nu positif jeung negatif. Sakira-kirana ngajadikeun anak jadi dewa tapi matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa matak ngaronjatkeun harkat jeung darajat wibawa nagara-nagara nagara jeung bangsa kakara eta anu disebut positif
tapi sakirana ngajadikeun anak bari jeung lain ahlina oge ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa. Nepotisme hapus itu, tidak adakan. Diestokeun aspirasi maneh omat teu kitu bakal anggaya-anggayan ieu reformasi leres leung ku anggaya-anggayanana reformasi ngan ieu reformasi dihadang ku badut-badut politik ieu jeung ku pahlawan kaberangan timalan waspada permana tinggal leres sakitu aing dek balik ieu pati-pati geuning nyebut aing ieu teh emang tenyo nu sabenerna aing saha lajeng wae tina awak dawala aya nu kaluar hiji cahaya si horeng ieu teh Sang Hyang Tunggal nurut sakya sesekar niwang sakaya hilang gumilang nur cahaya sesekar niwang cahaya hilang gumilang dawala ay dawala wah aduh si horeng aduh Kang lain dawala saha akina bete nu nyarita teh bapak urang amuing tobat Gusti kaporong kaula tiasaan Kangjeng Rama nyumput di si dawala aduh dawala maneh mau kur katempuhan deudeuh teuing jalur bade masieun motor teh geus na meuni kawidak-widak teuing aduh hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan ngawujud jadi hiji gumulung waras teu makaning jati-jati teu makaning waras cager maneh aduh halana aya di dieu ieu abdi semah kapihatur amang nuhun dawala bener ditarima dawala deudeuh teuing maneh mah anu katempuhan kamelangkapnya aki maneh sabenerna bieu teh nu nyarita teh deudeuh teuing dawala bagja nu taya papadana jalu hampura we wa teu jejak dina leresan dieu atuh hapunten tina nu pihak kalapatan ageng semonten alit tina naon pihak kirang sareng langkungna ieu lalampahan tangtos seueur lepatna patan leresna pamisun ti rombongan maksad bangsur pina sanes waktos tiasa patepan deui permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepan deui salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet panganten jalar istri salamet anu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetep salamet rupina ieu lalampahan urang pungkas ku kemang ti leutik sinebaran sari tutup lawang sigot